Wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Urang teh dilahirkeun tina rahim janten tina patuan ibu urang sadaya teh. La ta'lamuna syai'a. Teu tirang naon-naon urang teh. Di salajengna ayat wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah ngajantankeun pangdangu cepil teh wal absara panempo soca teh wal afidah sareng hate. Cepil soca sareng hate eta teh alat kangge naon? Kangge ngenalkeun urang ka Gusti Allah. Soca urang ningali kaguan Gusti Allah teh. Katingali kaguan Gusti Allah teh, tapi teu ningali Allah. Dina maqalah anu saya sebatkeun bahwa urang teu tiasa ninggal Allah tina makhluk teh kumaha teh agungna sinar pancara Allah. Urang ninggal kana indahna gunung kitu nya. Angkat ka pandaran kumaha indahna laut. Cukup we laut hungkul katilina teh. Angkat ka Pangalengan aya kebon teh indahna alam di Pangalengan. Cukup kitu we hungkul. Allah na maleungit. Ningali anu geulis cukup geulisna we hungkul. Allah na maleungit. Jadi paningali urang mah ngan cekap ka dinya hungkul eta teh panganingali soca. Urang ngadangukeun dina cepil urang cek ngadangukeun kana musik-musik nu raoskeun. Aya alunan merdu tina naon? Tina musik-musik atanapi nu ngaos Al-Qur'an, nu ngaoskeun sholawat karaos nikmatna teh. Ngan tepikeun ka dinya we karaos hungkul. Allah na maleungit. Tah eta teh jalmi karek bisa ningali ku soca jeung ku ngadangu ku cepil. Hatena can dikontakkeun teh. Tah ayana tiasa ngenal Allah mah dina wal afidah hate. Hate kontak maka teu ningali oge dah hatena ningali. Teu ngadangu oge dah hatena ngadangu. Mata lamun cinta mah teu sadayana cinta teh asalna